Berangkat deh Kanjeng Rasul ningali aya gedong sigrong hade dangung resep nemong digigir garasi Mercy di tukang kolam renang. Hiji gedong sigrong bagus terbuat dari emas intan permata. Jibril naon anu saha eta kedap Gusti kedap ge kaluar tina eta gedong wanita nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna cantik jelita bagaikan bidadari surga. Geulis ya awewe. Jibril saha eta umat salira Gusti ngan aneh Kang gedongna bagus wajahna cantik emas dina beheung dina ceulina rewel loba rembel tapi naon tapi tina beheung kada dampal sampeanana ukur tulang jeung kulit hungkul kerempeng kos bebegeg sawah. Jibril aya naon Gusti saha eta umat salira naon dosana tara salat rajin salatna tara zakat rajin zakatna tara puasa ulah wakanu fardu Gusti nu sunah dipidamel can munggah hajinya 5 kali Gusti munggah haji nage eleh Haji Muhyiddin mah. Jibril aya naon Gusti teu wauh ka Haji Muhyiddin heuh da tara nonton Rasul mah nya teu wauh kana Muhyiddin 5 kali. Atuh kunaon Jibril ku Allah diadab bohong nepi ka sampeanana kunaon kerempeng kulit jeung tulang hungkul ai bumina gambaran naon sedekah zakatna Gusti wajahna cantik wudu jeung salatna Gusti ai bohong kahandap kerempeng kunaon Gusti ieu teh pamajikan nu di alam duniana teu daek maturan salaki barang dahar keun antep cenah mikir heula sok maturan barang dahar salaki Bu tuh geuning cek salaki cek korban tah tanyakan polisi percaya ke pelaku apa korban polisi ya korban ya ibu osok maturan salaki tuh Kang ya pelaku mulai membela diri osok cek Kang Haji jenage ibu-ibu di pamijen makabeh ge balalager komo mun salakina keur loba duit pipina ge diwedakan dong panona ge diset biwirna dilipen kelekna disemprot ngomongna ge mani cacadelan cadel ogo salaki ka warungnya hana ae ti hana ae bahasa Arab lain hana ae Aisyah ngomong naon hana ae teu kaharti ka mana wae melegu atau kuat hana ae cok sakena eten oko eten oko naon meser rokok Kang ada apa sayang entan entit imbi kitu kaharti wae bahasana sia mah aneh aing mah entan entit heuh naon bujal atuh sautik digaroan ku salakina Kang ada apa sayang seminggu loh kita berpisah mengapa terlalu lama bagi mama ya kenapa hono ida hono ida nduli empap siang ngomong naon nduli empap no ida heuh naon blegug cete sono kacida rindu sekali blegug atulah ngadat nah nanya doang aing ge bohong terpercaya oh terpercanten terpercaya lamun terpercanten tingali ku akang naon encing encot encing encot heuh naon kancing gecopot mun keur loba kumaha mun keur bokeh cuaca dan iklim berubah di imah serem terus isa geus parwek sakit balik salat Assalamualaikum salam pondok amat sararanguk sanggeuk kunaon salaki cingarti pamajikan lamun teu boga duit leuleus pan malam Jumat pre kunaon pre kapiran teu boga duit memaksakeun ge moal ngeunah cicing budak ulah sering moal ngarti maafkan sayang kunaon terpaksa aku melihat tembok kunaon teu tega nih popongeut bapana kunaon kitu teu boga duit mah joreu lagu deung lamun nongeng ngaku kenal potna huai wae ngurubut we hitut cus kena Gusti naon hitut lah obat nyamuk teu kabeh hitut atuh Kang naudzu toh sampai di Masjidil Aqsa mi'raj ka mana di mana Sidratil Muntaha teh di mana langit atujuh teh langit atujuh cenah luhur mana ieu teh
nya gerak teruskan bahaji lamun urang naik kapal itu lur eta mah lain ieu mah batas pandangan manusia urang di kapal nya kahandap we sarua kitu kos awan di mana atuh Rasul teh miraj ka mana ka soal tempat soal waktu laisa fi zaman wala yaudu alaihil makan Allah tidak terikat waktu jeung teu butuh kana tempat soal tempat jeung waktu iwati Allah nu nyaho urang mah manusia iwati iman ka Allah tapi yang terjelas dan terpasti Rasul Isra Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka nah sababna sabab di Isra Mi'raj kena ku Allah nu manggilna Allah moal nyasa pasti datangna ka Allah nu manggil sim kuring ka Haji Zainal nu ngundang sim kuring ka Haji Zainal pasti sim kuringnya bakal datang ka dieu ka nu manggilna mau ujug-ujug datang ka Cirebon da acara di Tunage pos kamari sim kuringnya geus rek berangkat sim kuring ka Bandara Cengkareng Soekarno Hatta rek ceramah ka Semarang dibatalkeun we da nu manggil di ditu rek naon naik kapal jauh-jauh mahal-mahalnya nu manggil masya soalna soal kejadian eta urang mah manusia hanya bisa mengimanina dengan cara urang yakin sabab cek Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun sampai payun di hadapan Allah Rasul merek penghormatan ka Allah at-tahiyyatul mubarakatus Tutayyibatu lillah diwalar ku Allah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Rasul keur diwalar salam kitu emut ka umatna ka urang-urang pamijen ibu nu daek ibadah beramal soleh saur kanjeng Rasul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin masya keduduaan ieu makhluk jeung sang kholik Rasul jeung Allah ingat ka urang tapi urang kadang-kadang poho ka Rasul benar urang mah ulah waka di imah ngahaja-haja inget keur sholawat keur muludan rojaban marhaba sok ngahuleng ngobrolkeun batur daripada mikirkeun kanjeng Rasul di sim kuring ibu-ibu pagaweana kitu tak bu mun sholawat teh ngocowos we biwirna teh ngomongkeun batur ya nabi salam alaika datang caesna assalamualaikum waalaikumsalam ya rasul sinarieun telat datangna salam alaika ngangkatan pakaian heula biasa godong ya habib salam nyangu teh tadi di malai korek naon nyangu pan menang berkat gedeung ge sholawat tuh leuci bajuna anyar deui alai kamu nang hutangnya ya nabi mun awe ngahutang asa dibayar kamari salam alaika tapi cincinna leungit hiji ka mana ya rasul dijual ku salaki salam alaika jang naon duitna salaki ngajual cincin ya habib jang modal mancing lomba cenah asa aya lomba mancing ngajual cincin geblek banyak alaika ku kitu ngomongkeun batur sholawatu Allah alaika tempo itu jelema karak datang ya nabi nu mana itu nih itu salam nu mana itu alaika ulah ku sungguh teu kadeuleuan ya rasul salam itu ulah ditunjuk gimana melotot ka dieu teh alaika ya habib ulah daek hadir deukeut manehna salam memang pernah main nama sok nyokot berkat tilu alaika terakhir mah berkat uing di bawah kumahna sholawat pujawak nabu ketek ya mah Rasul mah keduduaan jeung Allah inget ka urang kasep Muhammad hayang naon ilahi ya Rabbi anta maksudi Gusti engkaulah tujuanku waridho kamatlubi ridomu yang ku cari atini mahabbat saka wa ma'rifatak berikanlah cinta dan perhatianmu Rasul jauh di Jugjug anggang datang nyumponan Isra Mi'raj hanya ingin dua perkara pertama cinta dan kedua makrifat atau perhatian dari Allah Subhanahu namun hayang kurang dicintai dan diperhatikan ku Allah aqimis sholah turun mawa perintah kewajiban sholat anu 5 waktu saur kanjeng Rasul awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah yang pertama kali dipertanyakan dina poe kiamah keur hamba kami hamba kaula umat kaula teh ku Allah teh naon as-sholah salatna di mana salatna leres mangga amal nu sanes dianggap sae leres di mana salatna ruksak amal nu sejen ge dianggap ruksak matak teh dina salat Allahu akbar sidakal sinuku tunggaanna tinggalan boten tinggalanna dangulan boten dangu ngarti bu sarua pas ge sebutna sidakap apa sudakap
sidakepnya aya nu sudah anu sida ulah para saya beda ujung ikut para saya ini amat-amatnya geus we sidakep sida teh bahasa Sunda sida jengkep sida hartina sing nepi kep ka beunang naonna nyokelanana nyepengan naonna nyepengan awakna awak saha awak nyalira kunaon sabab salat nyekel awak batur teu sah Allahu akbar sia nanyakan awak aing awak sia we cek lancing bener riweuh karunya imam culak cileuk nyangan awak eueuh imamna mantakna cekal awak sora ana tinggalan boten tinggal lamun anu ka tempo ulah sok ditempo lamun ana dangu lan boten dangu lamun anu kadenge ulah sok didenge ulah sok nempo aya lain temponaana ulah sok ngadenge aya dengeunana di salat kitu di luar salat ge kitu sabab cek Allah wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah hartos wallahu alam bil murad tidaklah sholat mereka di samping Baitullah kecuali hanya bersiul dan bertepuk tangan kurang diharapkan Baitullah munggah haji umroh kaditu teu dianggap sholat ku Allah terkadang mereka hanya bersiul dan bertepuk tangan sugan aya di dieu nu sholat kitu Allahu akbar aya nu kitu salatna teh aya nu salatna kitu tapi cek Allah tidak sholat mereka di samping Baitullah kecuali hanya bersiul dan bertepuk tangan saja sholat tu mana? Sholat yang tidak pernah bisa merubah sikap sholat tu mana? Sholat tu tadi sholat kirhaten hanya sholat tuhirna saja sholat tu mana? Sholat tu sabada sholat tu bisa narima hirup batur lebih maju sholat tu mana? Sholat tu bisa sholat teh orang tu bisa syukur ke Allah sholat tu mana? Sabada sholat orang tetap arah subah kana kodarna Allah subhanahu ribuh geus lapar kitu nya aneh masya makana dulur jamaah sana akimis sholat li dzikri sholat anjeun supaya eling di mana geus sholat tetap sholat mana hate tuh saliring-riring dumak di setiap rengkah jeung paripola urang eling ka Allah lamun urang sholat sabada sholat di mana urang geus sholat 5 waktu sabada sholat urang bawa eta sholat kana sahari-hari jadi pejabat mau jadi bangsat mau jadi nyokot duit rakyat sabab naon sholat hatena asa diperhatikeun ku Allah subhanahu jadi pamajikan bakal nurut kanu jadi salakina sabab naon sabab diparentahkeun ku Allah urang titah nurut ka Allah Rasul jeung kanu jadi salaki moal zalim ka pamajikan sabada salat sabab naon sabab pamajikan jeung anak teh amanah ti Allah nu kudu dijaga kudu diraksa dunia jeung akhiratna masya salat makana nya wayah nanya sabada sim kuring ti dieu mudah-mudahan aya perobihan khususna dina ibadah salat amin ulah rojaban tiap tahun mulu dan tiap tahun sedih nu ngeusian masjid teh KPU deui kepala penuh uban KPU teh komo bulan puasa geurang ngaradu huntu aki-aki jam 3 ngaudangkeun sahur para jaderek sadayana muning akoy waos kantun 3 paur ngaudangkeun sahur kudu nguniakeun jam 3 ieu mah waos kantun 3 batur mah sahur ieu mah paur Mangga Udin PPN Ujang gerak ka masjid aing keung sorangan de masjid sosoranganan main meureunanya ya ayu ya kayum datang waktu subuh adzan aki-aki banyak pemuda santri geunah adzanna ieu sepuh-sepuh teh maksakeun mahrod leungit tajwid leungit pan ya Allah ya Allah cek si Udin bawaturna PPN sia teh naonan blegug sia teh adzan jeung batuk dihijikeun cek si PPN hampura din aing kasegok tadi mah cek si Udin jeung si Ocim pan si PPN pen ayo gerak komat cek si Ocim teh pan sia nu adzan sia kudu komat siap bos PPN komat mahrod leungit tajwid leungit santri Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah
santri koma ieu mah lain ekbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sorodot sampingna teh morolot diangkat deui kumaha cekelan hayala shalah hayala falah kodok mati si sholah kodok mati si sholah ekbar la ilaha illallah ih ka mana samping aing sampingna beak tarik ka beuteung kabeh porosotkeun deui kumaha nang kahandah ajak si Ocim tepen gero sama kita komat tapi kada sempak gitu belegug sorry beh cenah maju cek si Ocim tepen sakalian borong naon borong jadi imam geuningan kitu surga jang sia doang pen pepen maju Ocim Odi Udin mundur di tukang Allahu Akbar inna sholati manuk si Suki manuk si Edi we bawa tiba si Suki waing bosen ngadengin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin lila cok santri mah euy 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin di tukang doa ampun sebut ampun kaget si Pepen bismillahirrahmanirrahim Yasin tukang protes gelo Yasin Fatihah ge sajam si eta mah maca Yasin wah beres lohor ya subuh ajak si Pepen kunaon aing maca Yasin ya oi aing pan teu apal surah Yasin aing diteruskeun aing teu apal ari mundur aing sin di demo aing masakeun we sakabisa mungkin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ampun ditarik ku si Udin pen gagal sia nyatina sirotona kana dolin deutna Yasin begog ganti di papatahan heula cing bener sia teh Fatihah sing bener asup kana rukun qauli dina salat sia mah teu puguh macana haheho teu pararogo kitu sok benerkeun aku mah deui nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tah kitu diajarkeun ku santri ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sitolol tadina siratal ladzina sitolol tadina sirata sitolol aduh gagal subuh didinya makana sing atoh boga budak marah santren ngaji insya tadi ge juara-juaranya imtihana Masya Allah sing bunga ibu isuk jaganing pageto bakal ngagait urang dina seuneu neraka ya anak urang teh amin ya robbal terus sajam setengah leuwih capek ya dulur jamaah intina mah tina hikmah Isra Miraj mah sing jadi panjang lingkana diri panghudang kana rasa geusan ngaronjatkeun ajeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu mudah-mudahan nu tadina tara ngaji sing daek ngaji nu tadina tara salat sok ayeuna mah sing daek salat nu tadina tara berjamaah lalaki sing daek salat berjamaah sabab teu sampurna salatna lalaki tatangga masjid lamun teu dimas mun ibu boga salaki sholat tadi mah enjing ka pasar peserkeun mukena warna pink nya anggo ku salaki anu gigirna aya gambar Upin Ipin nya bunya insya mudah-mudahan ieu pamijen sing jadi lembur diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng sim kuring isinnya bunya piwarang ngadua di dieu sabna seueur kiai seueur ajengannya intina mah mudah-mudahan sing kaberkahan turun ka urang sadayana ya robbal sata acan doa sim kuring nutup dakwahna heula wa kun ahli muqtadi musammihan wa qulil isaifa sadinasian wa asli fasada bit ta'amuli wa in badihatan fala tubaddili kirang langkungna nyunkeun dihapunten pilih aya basa teu karasa nyurah ayat anu salah nyurah hadis anu salah nyunkeun diislahkeun dilereskeun hapunten dina dakwahna selingan ku banyolannya da pesanan Kang Haji Zaina cenah wayahna we kiai sing bisa seuri di dieu mah kitunya ceuk euing teu euing kumaha lamun teu saleuri mun teu seuri cenah murah mun seuri wae mah mahal amin cek uing teh nya insya Allah mudah-mudahan Kang Haji sakulah wargi sing diberkahkeun ku Allah amin ya robbal alamin cikurai gunung
cikurai ibu iraha kajampang teuy paturai mah urang paturai insyaallah patepang teuy insyaallah patepang ragi sabelah di Banjar diramekeun taduanana pamugya Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana amin ya robbal. Satu pantun terakhir caladi entepna upi cakakak nangkring nakawat Kang Haji beres acara simkuring bade teras uih geura siapkeun eta berkat. Ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya maujud ya dzal jalali wal ikram. Mangga istighfar heula urang ka Allah. Astaghfirullahalazim 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 alladzi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadzunub. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammad Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi kal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sujuyusa muslimina wa asakira muwahhidin wa halikil kafarata wal musyrikin wa damil a'da'ana a'da'aka a'da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi sihhati wa afiyati wa salamah fi sabaina wa naharina wa masaina wa lailatina ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bi barakati Taurati Musa wa Zaburi Daud wal Injil Isa wal Furqan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana waqdi hawaijana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.